makan deui keparangan rek dipohokeun anu parantos dipaparinkeun ku Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumpalalu kaya ulun mau ku sabudalaun nyata Gusti Maha Ampura anu sejak kaya utara mengabarkan makhluk saya nyata Gusti Maha salam menaruh salawat salawatna bertandakes kepada kita alam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kawal pantung ayana ping 20 kawal sampai akhir sawal teh nya orang nawalan separatos tirakat kabeh rumah suci salami 30 liter biasa untuk orang mampu pancet ini nanti rakyat orang hayong naon nanti ukur naon sorry hotel wajib nah yang ukur kalau paniatan hayong naon kamari dina tirakat 30 dinten. Sapame aya urang kanu koyo nya nawalan deui sakumaha paniatan urang padeuh. Pame urang bade dikukur deui ngobrol sila kok atuh pancet ka mana kiblatna ya itu ada terus kami ngobrol semua demo dina itu pesta ya berdoa ya nah apa itu kembali ke mana nah nawalan pancet deui orang hoyong nya berapa atau tirakat orang hoyong naon nggabung ya kapilarwani roh kurang sedana gabung kami aya tina aleutan roya anu mengpah nya murah ya karena tidak mampu lihat itu kemana itu ya mengpas rata ya dinalutan ya terus kajantanang anu orang berapa ya bahwa ya informasi berita wah anu ngaberitakeun maksudna menjantan wartawan ya syukur ka Gusti Maha Suci urang ya doaya korban melakukan seueur dina perhelatan anak sadayana nahan
upami teu nahan batur emprak urangna hancur. Ya. Boyong ya. Boyong nama ya. Mengarang mayu teh jalan ya batur emprak. Maka kadieu mangga ya kadieu mangga kadieu kabuyutanna gaduh tetepon ulah kabawa ku sakabah mangga teh teuing beureum aya festival mangga teh teuing ya oke teman sana tetepon kabuyutan ya mau tetepon kabuyutan waktosna tos tangtos ya tos nakrak ya jantan sudah ngarang dari aya warga kabuyutan anu pada ngiring festival mangga tapi ulahnya nyana nami kabuyutan ya pemenya nami kabuyutan sudah tanawal festival ya ya parentah ya sudah kadieu mangga ya dina ngawalan ieu urang pancekeun deui yakin ka Gustina sangkan urang pernah deui dina ya hayatul fitri habis weh deui kana kahirupan sakumaha fitrah mesti masuk kada kesebab habis padahal julqa'dah tak kalau urang mah nyebabkeun julqa'dah teh jantan habis hayatul fitri teh sapoe deui sakumaha halal fitrah sakumaha kulawadan nabi ya jadi halal fitrah mestinya ka manusia anu kumalima karena titisan mestinya ya manusia suci ya karena kena fitrah mestinya widri sakumaha kunti terus ngajentreken dina wujudna obat terangsa ya urang mah mengukur nuturkeun apa-apa aya cenah kitab anu ya surah apa upami urang bade ngamaskeun hiji wirid kada aya guruna kada aya nunudukeunana ya upami teu aya hade urang kudu awak ya gitu urang kada awak upami nyawa teu manjing guru urang kudu awak ya bahasa apa ya kita kan ya kita kan sadaya dibaca pangateh teuing ngan tanggal walekna saha nu bade tanggal walekna ya kalimat-kalimat teh saha bade tanggal walekna ya jelabah kitab telepon di perpustakaan sok baca sadayana baca ya
saya umur daripada tamat masyarakat kita. Jadi kalimat Gusti sana seurna urang maos doa, sana seurna kalimat doa anu panjang, tapi yakinna karena kalimat eta. Ya, yakin karena kalimat. Ya, sekarang kan mana kalau orang kalau Bismillah bisa ngaku. Ya, ya, nyebatkan Bismillah oke bisa ngaku. Ayo orang, ya, nyaho wae karena kalimat, tapi lesina itu apa? Ngomong kenana, ya, prakna kemana? Maka kurang sambung bener yakin. Tina awas kurang namun awas. Kami sadar baca ya lain jadi tambah yakin. Tapi demikian ya. Jadi dia kesalahan masih ada dulu ya. Nah, nama paling dulu. Maros, ayeuna kata daya warga kita. Gusti tos netepkeun kalimatna dina surat Ar-Rahman. Surat ke-55. Surat Ar-Rahman. Rahman Gustina utek tongo walantaka dengan kokodona di pasihan jero. Rek iman rek ati. Rahman. Ya, dipabalik kiru. Kunang ku welas Gusti. Kade asina acarna. Ya. Dina surat Ar-Rahman kalimat Gusti ya. Ayat 30 kali ya. Anu naneskeun yen urang nikmat naon deui anu bade dibohongkeun ku urang anu parantos diwujudkeun ku Gusti. Naon deui 30 kali. Ya, naon babi ai ala rabbikum matukadziban. Ya. 30 kali. Lamun 30 kali itu berarti sasasi seberapa? Sekali mun poena teh 30. Ya. Nikmat naon deui kuparangan rek dibohongkeun anu parantos dipaparinkeun ku Gusti. Nicep nikmat nicep ya sok atau bisa nicep ya 5 hayang nicep teh 5 menit sekali mana ya aturan nicep teh tiap detik lain aturan apa ya tiap detik aturan rehat napas teh tiap detik ya jantung teh tiap detik. Sakumaha jantung, sadetak jantung, maka ngarengat hijau. Ya. Orang memasir tingginya. Moal. Saat pandang teh, nada teh tiap detik. Ya. Saudara sesuai ya sakumaha jantung kurang ya ngumpakeun ketik nyaliara dina warga jasa tiap detik ya nikmat eta ya sanes nikmat eta ya
Sok ayeuna urang nu biasa nyesep ngarokok ngopi ya dipaparin we urang nya tong morning setiasa cakap paham nya dipaparin naon nyeri kursi we ya ngopi urut ya terus secara ya kumaha nikmat kopi nikmat teh nikmat gula amin nah udah cari orang apa nah ini orang normal ya nikmat pik emutan ya nikmat emutan lamun orang emutan ya mancawura ya terus apa tapi mancawura kene ya terus sakdana emutan urang teh kahiji tujuan eta ya upami ayeuna urang emutan eta kana tujuan anu bakal disorak nu kawitna bade samingon rengse kulantaran orang mancawura akhirna sabulan 2 bulan setengah tahun ya henteu fokus ya henteu ngarang kahiji Rawa merupa-rupa kenikmatan di Gusti Nu Maha Suci diparingkeun pepelina 30 hiji kali. Ya. Pancok ieu mah ngaraos eta. Nya esok teh aos tara. Ya. Fa bi ai alai rabbikum matuqadiban. Nikmatan deui murek dimohongkeun ku aranjeun paparing ti Gusti Nu Maha Suci. Nya namun harus berkorban pulang. Ya. Syukur nikmat. Apa mensyukuri nikmat? Alhamdulillah syukur ka Gusti mah. Ya. Ya kulo socat temajangan syukur ka Gusti mah. Ya. Kulo halis temajangan anggar sakit. Ya. Syukur teuing. Sok temajangan. Jangan mamanya, ya. Sekolah alis yang proses caranya, ya. Tah, eta karena nikmat dunia, ya. Nikmat dunia, wae orang harus terpisah, ngapohong gernya, ya. Wah, kenapa yang ada mulang muncul, ya. Naon, ayah nadamu. Kumaha nyarios eta sesatuan. Waduh. Kok atuh ngomong ngamagan ilmu baginda Sulaiman. Ya. Sangom teu. Sangom teu urang. Ya, ningal sireum di parapatan ya, persimpangan sireum sesalaman. Ya. Ya. Ya, sireum sesalaman lah kita tembok. Ya. Ngobrol ke mana-mana ya. Kadang orang ya. Salam kira-kira ya. Pak orang nak ada salah perkara hayang mode kita jalan leutik kenari gede anggar we kongkoromo ya. Terus teh pemacara saraya Kongkromo, cek itu, kukuroyo, nya. Nah, tak ada muna ku baginda Sulaiman sareng patuan manusia suci mah dari kongkromo. Umajak eta teh, uzkurullaha dzikran katsiran. Kenapa aranjeun zikir ka prestina, zikir seueur. Orang kongkorong, nya. Sok
gelombang ya. Kami adalah gelombang ya. Ya. Tah eta urang moal tanggung. Ya. Terus orang kada teman kemarin ya dibuka dari cepet orang apa orang mah sangat ada sholat berlit bae sakitu ya ngehang pokok lamun gelobangna diporokan ya eta leungit bakal sholat juga sholat jet ngapuluh nah terus mah bisa sare ya laras teh ya nah eta Kalimantan dunia ya tidak ada ilmu ayah cenah biasa buka ya sok enak mau baru paniatan ya mana nama ke tongkulang tilu dinten tilu oke sanggup tuh ya seberapa jam berarti tilu dinten tilu menit seberapa jam seberapa 52 hah 72 seberapa 72 jam ya sanggup tuh ya mau latihan orang coca berem para nanti teu berem sok latihan kamana tangungkeun paran batin urang bade kula teh hadiah heula Fatihah harolan ka kanjeng Nabi ka Sayyidah Fatimah ya ibu ya kagarwana kanjeng Nabi Sayyidah alaihi salam terus ya duwi kareupna ya nyambungkan orang ya jadi ngimpen urang ngimpen ka alam anu manusia suci ya lain anu tidak syirik ya jadi kurang kalau paniatan kurang mah komentar capek deh dukcaknya ya saya mau di bumi ya kita wae terus bersama ya coca berem balon hate bentar ya kumaha ngaturna marajal bahraini ya taqiyan jadi surat Ar-Rahman kira lempangkeun urang kena awas biasa ngabentenkeun mana cai asin jeung mana cai tawar mana cai asin sareng mana cai tawar ya bainahuma barzahun la yaqin ya bainahuma barzahun dina cai asin jeung cai tawar teh nya ngahiji tapi tepat campur ya aya lautan ya ayeuna di naon dibuktaskeun kana aya hiji laut caina tawar lah hiji tapi tepat campur nya teu aya tembok nya teu aya tembok ngahiji tapi teu tepat campur ya di Afrika ini teh ya ayo dina dua pertemuan eta cai tawar sareng cai asin teh nya keluar cenah untuk menikah ya marajal bahraini yaltaqiyan baina barjahu malayakya yahruj min huma alu warna
pertemuan jaya eta nya anu nganya teu pacambur teh nya mutiara mutu maneka sareng merde